karunya ieu mah digana teh rada berat masalahna orang elingan. Teu. Hampura ieu mah lain mampatahannya. Urang sebagai awewe sok ngarasa gitu tara mikir panjang, urang teh sok cep urang teh geus lah bubar. Urang teh kitu matak awewe mah kudu rada dimengerti. Teu. Cing sabar we nya. Dari nu ngaran rumah tangga mah pasti aya cekcok-cekcok wae mah ye. Mas anjing Ngan ieu omat pertahankeun rumah tangga mah. Komo aya nepikeun ka cerai mah. Karunya budak, omat Aing pertahankeun. mah patahan maneh. Heeh. Lain sia mah patahan aing. Ieu mah urang mah ngabejaan wae ka di dinya nya heuh. Nya ge urang di dieu sok guntrem wae. Omat pertahankeun. Da anu ngaran keles mah ye, tong buarah urang anu umur jagong nu ngaran rumah tangga mah. Aing nu di patahan ieu teh. Anu geus lila wae ge nu mang tahun-tahun. Pasti kelas mah nu ngaranna ge rumah tangga eta teh cenah ustad mah bumbu-bumbuna. Heeh eta teh keur maneh. Lain keur urang mah henteu bingung rumah tangga henteu. Nya tah kitu. Kan maneh nu bingung mah. Nya nuhun ari nganuhunkeun mah wios lah. Itu. Saya yang memberi masukan Anda, bukan Anda jadi ceramah ke saya. Geus tadi tuh deui juk. Saya mah dibere wajangan teh kalah ka mere wajangan deui ka aing. Ieu. Heeh, tah bener kitu nya cek abi mempertahankeun kitu. Si anu indut aing indit. Pada nafsu ye. Nya dari Indit. anu ieu dengekeun. Indit. Nya emang masalah duit mah. Aing nu salah mah aing awas. Itu geura si ieu mah keur di patahan teh kalah ngaleos.